jalan ka sawarga teh cara asup ka sawarga teh aya saberiji. Hiji jadi supir, dua jadi penumpang. Nah dua-duana. Sari nu jadi supir, anu jadi supir mah para ulama. Anu gaduh robowes, anu gaduh SIM, ya. Ingat. Ari penumpang kudu boga SIM teu? Henteu. Ari engke lamun ditanya dipegat di jalan aya razia. Norek ditanya, norek dipariksa supirna atau penumpangna? Supirna. Penumpang nama aman-aman saja, ngobrol aman saja, gitu kan? Ngenyoh penumpang mah hees gitu kan? Ya, naha da penumpang, ngan lamun supir hees nunutan we tukang beca beak kabeh kababad kabehanana gitu kan. Jadi nu ulah hees mah saha supir, penumpang mah hees oge tetep jalan wae ya. Tarek jadi supir mah hese da kudu latihan heula nyetirnya hojalan uji coba nepi ka kudu boga SIM hese tak aranjeun anu malas santren anjeun teh ieu teh keur latihan rek jadi naon, rek jadi supir. Mata tang tuwe bakal hese, tang tuh bakal hese tuh ngapalkeun alfiah kalau kamu rudul ya sirah aya bahan murudul jeung hulu-huluna wayahna paksakeun sabab aranjeun calon naon, calon supir sing nepi ka lulus boga SIM, sing nepi ka lulus. Sabab lamun anjeun pepeuleukeuh teu tamat we tuluy we jadi supir padahal can boga ya bahan dianggap mobil menang maling kan. Teu saeutik jelema jol ujuk-ujuk jadi supir gitu kan. Aya ditanyakeun SIM-na ditanyakeun SIM-na teh. Nah aranjeun ulah nyiri ke penumpang atuh kitu mah geunah euy penumpang. Supir asup ka sawarga penumpang milu bari penumpang mah teu hese heula teu ripuh heula kudu masantren kudu mikir pan ari calon supir mah ripuh mang tahun-tahun ieu hayang jadi supir teh anak kieu mau mending keneh jadi penumpang ulah hayang jadi penumpang ya. Naon sababna sing inget aya nu gede duitna saha supir gitu. Nu boga mobil saha supir kan. Supir mah ieu meusing make kaos oblong oge gitu kan. Ari boga mobil mah ieu Masya Allah payu ya kan bangsa parawan nu garelis deh gitu kan da gaduh naon aduh mobil gitu kan najan ukur make kaos
oblong kena capit ayo jadi penumpang mah karena ge penumpang mesti pakai jas oge da penumpang atuh ja kartin teu tong nyirik kadeh tong nyirik da beda rizkina beda da tinggal pilih tentukeun ku urang hirup teh hayang boga rizki anu gede gitu kan hayang boga rizki nu saeutik kan sarua asup ka sawarga sarua asup ka sawarga ngan beda kelas gitu kan beda kelas aya kelas nu boga mobil aya kelas penumpang narek sarua surgana nya moal sarua tak kade lamun urang hirup jadi penumpang tuluy nyiri ke ka pangeran teh Gusti nah itu ayeuna gaduh mobil supir-supir wala surga lagi dugi ka waduh aing luar biasa kan wala widadarina oge can istrina waktu di dunya can widadarina teh nepi ka ratusan widadarina ari abdi ukur boga widadari hiji dua ya tong nyirik ya ngaranna ge urang teh saha penumpang bongan urang nah tuh waktu di dunia hayang jadi naon hayang jadi penumpang tuh tapi cing inget anger penumpang oge rek asup ka surga cing inget nah asal itu penumpang numpak mobilna ya numawana supirna jelas simna jelas keahlianana sehingga lain supir tembak sehingga lain naon cenah lain supir tembak kade bisi aranjeun kabeh hayang ka sawarga jol keclak karena mobil padahal supirna teh supir tembak sih teu saeutik supir tembak teu saeutik supir tembak can lengkap surat-suratna acan kakarak ye boga saeutak saeutik kitu tah katalar hadis hiji dua katalar ayat Quran dan sebagainya ngarage supir tembak kan oh atuh darder dor euy supir tembak mah tukang baso jegur kan tukang jagung wat kadupak yang ngaranna ge supir naon supir tembak aya gawir ti kosruk euy da supir tembak gitu kan kesaeutik ayeuna supir tembak tuh ku ayeuna ieu supir tembak kawanianan jadi supir tuluy loba anu milu da teu nyaho teh kan beda tampangna tampang supir murukan mobilna mobil manehanana padahal meunang ieu mobilna gede nah kecelak we airna teh tuh aya jurang kejebur kana jurang kan budak baduka ditu ka dieu loba kejadian di zaman ayeuna jan akhirna cari laka jelema teh cari laka kusaha cilakana teh ku supirna seingat naon nu jadi sabab eta salah atuh naha teu taliti heula heuk taliti heula eta supir tembak atawa supir jadi eta ya loba di mana-mana ge di setiap masa supir tembak teh loba aya muludan supir tembak mah binah cenah rajaban dolalah cenah tuh tahlilan wah kena munkar gitu tawasul musyrik gitu. Akhirna darder dor cari laka atau parasea jelema teh geus cilaka teh atuh hese jang nyagerkeun ge atuh geus barubuk geus remuk tulangna ge huluna geus parareupeus
kumaha sok sing inget. Batak begitu aya pertanyaan naon sababna zaman baheula di urang kafir wae, urang Hindu, urang Buddha nepi ka arasup kana ajaran Islam ngegeblek. Di Sabang nepi ka Merauke Nusantara teh ya saklir kabehanana, ngahiji kabehanana. Nu parase aja. Naon sababna? Sabab baheula mah dibawa ku supir-supir nu jararadi. Zaman kiwari jah dur dar loba nu pasea mitoha jeung minantu pasea. Loba anu papisah salaki jeung pamajikan. Naon nu jadi sababnya? Gara-gara eta aya supir naon? Supir tembak tuluy manehanana kurang taliti gitu kan. Ya penumpang ya kurang taliti, teu ulah ini heula, teu tanya heula. Nu mawi dina kitab Ta'limul Muta'allim pan pangheulana teh cenah urang teh kudu naon? Jel ujug-ujug jol gek ngaji sakurnu nyarioskeun Quran hadis, wah ieu Syekhuna Al-Mukarram wa Al-Mugarram. Kuat. Kudu talungtik heula, taliti heula. Bener ieu teh gitu kan ilmu nate teh asak atawa kumitut. Pandi urang Sunda mah aya istilah kumitut, hui kumitut. Naon dari hui kumitut teh? Hui kumitut teh hui lamun ku urang dibeulem dibubuy nya. Panasaran urang teh geus asak acan, tuluy dikaluarkeun. Teueulkeun ku curug teh teuas. Asupkeun deui ku urang. Geus asupkeun deui, panasaran urang teh hayang ningali geus asak acan kaluarkeun deui, diteken deui teuas keneh. Da hantem dikaluarkeun, diasupkeun, dikaluarkeun, diasupkeun rek asak mah. Wah. Teuas anger. Kusabab beuteung lapar dahar we paksakeun. Begitu di dahar ieu dalek ngeunah ngebletrak dipaksakeun akhirna jadi naon? Jadi hitut. Tadi ngaranna hui naon? Hui kumitut. Teu saeutik di zaman kiwari supir teh supir kumitut. Da teu anggeus teh dina pasantrena. Ah teu betah keluar. Hayang asup deui. Ya. Geus kitu hayang balik. Hayang asup deui gitu kan. Tangkena teh lamun jadi ajengan teh ajengan naon? Kumitut. Ajengan kumitut teu anggeus mah. Ingat gitu kan. Mau bisa jadi ajengan jadi, mau bisa. Imam Syafi'i ngadaukeun kitu. Kadah watuli zamani. Sing panjang zaman. Ya. Sing heubeul ngaji, ya, meh asak. Masya Allah. Allah. Tayun jara di penumpang. Najan tukang aramet, najan tukang macul, lamun minuna kana mobil supirna bener-bener supir anu sah gitu kan, boga SIM sah ahli kan, bakal salamet kabeh, seinget.